Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi. Ila Syekh Muhammad bin Ahmad bin Yusuf. Ila arwahi hadal maqam. Radiyallahu ta'ala anhum wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu sareng ari rahmat. Tanya. Wassalatu sareng ari rahmat. Wassalamu sareng kasalamatan. Ala Rasulillahi eta muga tetep ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatu sareng ari rahmat. Wassalamu sareng kasalamatan ala Rasulillahi eta moga tetep ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus Alam kudu apal anjeun. Alam kudu terang anjeun. Annal hukma sa'nyana hukum. Al-aqliya anu bangsa akal. Yang hasiru eta narima karingkes itu hukum bangsa akal. Bisalah sati aksamin dina tilu pirang-pirang bagian. Bisalah sati aksamin dina tilu pirang-pirang bagian. Al wajibi tegesna hiji anu wajib.
wal istihalati sareng kadua anu mustahil. Wal jawaji sareng katiluna anu wenang. Tinggal dina halaman 7. Di halaman 7. Ayat qauluhu wassalatu wassalam. Ayat tahu kata ayat tengah ayat tahu kata innama ata pastina ngadatangkeun Bapa musannif bisolati kaku maca sholawat alaihi ka Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam li khobarin karena ayat hadis. Mana hadisna? Man sholla alayya fi kitabil lam tajal malaikatu tastaghfiru lahu ma dama ismi fi dzalikal kitab. Man sahajalma sholat anu nuliskeun sholawat atau nu maca sholawat, maksudnya ditulis alaya kakuring saur Kanjeng Rasul fi kitabin dina kitab sajalmi nuliskeun sholawat dina kitab tak kitu maksudnya. Lam tajal tahta eureun saha al malaikatu malaikat tastagfiruna eta nyupri hampura itu malaikat lahu pikeun itu man madama salagi langgeng naon ismi nami kuring saur Kanjeng Rasul fi dzalikal kitabi dina ieu kitab atawa dina ieu buku bang. Wa inna ma'ata sareng pasti ngadatangkeun Bapa musannif maha saratana itu sholat lafal sholat bisalami kana ngadatangkeun lafal assalam kata Nabi sarata uluk salam. Eta liqaulihi ta'ala karena dauhan Allah ta'ala mana ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Wa fa inna madhahira maka sanyana anu dohir minhu tina itu qaulihi ta'ala eta tolabul jam'i nyupri hinang ngarijikeun bainahuma di antarana itu salat sareng lafaz wassalam kata Nabi sareng shalawat sareng salam. Walidalika kulantaran kitu kulantaran ayeuna tolabul jam'i bainahuma kuriha dimakruhkeun naon ifradus sholati ngawungkulkeun maca sholawat ayat kuriha dimakruhkeun naon ifradus sholati ngamuprodikeun atanapi ngawungkulkeun maca sholawat anis salami jauh satina salam. Maksudnya maca sholawat unggul teu maca salam. Wa aksuhu sareng sabalikna naon maca salam unggul teu maca salam kata gitu. Saursa indal mutaakhirina di munggu ulama mutaakhirin.
Wa amma indal mutaqaddimina sareng anapun dimunggu ulama mutaqaddimin bahwa maka ari itu ifradus salat anis salami khilaful aula eta nyulayaan kautamaan faqat unggul ari faqat teh fa nafa jawab qad na isim fi'il mudhari kama sacarakeun perkara soloha anu ngajelaskeun bi kana itu masa Ibnu Jauzi hai sukola dina sakira-kirana nyarios itu Ibnu Jauzi innal jam'a sanya ngahijikeun baina sholati di antara maca sholawat wassalami sareng maca salam huwa eta ari itu jamu al ula eta langkung utama in al ula beneran al aula eta langkung utama walau iktasara sareng lamun ngaringkes ala ahadihima kana salah sahijina itu salat sareng salam jaza tah menang min ghairi karohatin kalawan teu aya pamakruhan pokok jaro nyata parantos maka nyata parantos berjalan ala dalika kana itu iktisar sahaja ma'atun golongan minas salafi di ulama salaf wal khalafi sareng ulama khalaf minhum eta tetep itu ulama salaf sareng khalaf ulama salaf sareng khalaf atawa tina itu jamaah al imamu ari imam muslimun tegesa imam muslim di awali sahihi dina kawitan kitab sahihna itu Imam Muslim wal Imam Abul Qasim Asy-Syatibi sareng Imam Abu Qasim Asy-Syatibi. Segitu lah. Kunaon pangna ayeuna ieu di kawitan kamari ku bismillah atau rasanya. Terangnya ulun kadua di kawitan ku alhamdulillah atau di kawitan ku muji. Kamari tos diteutehan. Tah ayeuna di kawitan kunaon ku maca sholawat sareng salam kunaon pangna ayeuna di kawitan ku maca sholawat sareng salam ka Kanjeng Nabi soalna saur Bapak Muslim dina hasiahna bahwa innama ata bisolati alaihi karena aya khobar karena aya hadis di Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nu unggalna nyaeta ketika ayeuna jalmi maca sholawat atawa nuliskeun sholawat dina hiji kitab maka para malaikat sadayana malaikat teu eureun-eureun ngaoskeun istighfar nyupri hampura pikeun eta anu nuliskeun kana sholawat dina kitab salama tulisan eta aya kieu cek asal urang nulis sholawat sareng salam dina kitab tapi nulisna teh sanes kupulkeun ku patlot contohna gambaranna salama eta patlot atawa tulisan sholawat anu ditulis ku patlot teu leungit teu dihapus ku panghapus masih keneh naon terus maca sholawat saade malaikat teh tah pamite mah ayeuna tulisan sholawat eta ku urang dihapus da ari patok mah biasa dihapuskannya biasa dihapus ku urang teh dalaman teh maca istighfar teh saate malaikat nomor kadua kunaon ayeuna direnengkeun atau digabungkeun teu maca sholawat tuh tapi maca mana wassalatu wassalamu saur ayeuna dina ieu hasiahna nyaeta ningali kana dawuhan Allah di qaulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima kulantaran ayeuna aya aljamu bainahuma aya ngagabungkeun antara maca sholawat sareng salam kumaha ayeuna lamun teh mah urang maca sholawat tunggu teu maca salam contohna nya maca
maca sholawat hungkul teu digabungkeun sareng salam aya sholawat aya salam kumaha cenah maka aya dua pendapat hiji kuriha ifradus sholati anis salami waqsu hiji lamun teh mah ayeuna urang ngaifrodkeun atawa ngawungkulkeun atawa maca sholawat wungkul atawa maca salam wungkul lamun maca salam wungkul teu maca sholawat teu maca lafaz sholawat lamun salam lamun sholawat wungkul teu maca salam kumaha cenah makruh kuriha as-sholatu anis salam kuriha ifradus sholati anis salam jauh tina salam kuna jauh teu ngangge salam wa aksuhu sareng sabalikna sabalikna teh kumaha maca salam wungkul tapi teu maca nah gitu nomor kedua teh saur ulama mutaakhirin jadi saur ulama mutaakhirin mah nyaeta naon makruh wa amma indal mutaqaddimina fa huwa khilaful aula saur ulama mutaqaddimin mah ngaifrodkeun salat anis salam teh atawa ngawungkulkeun ayeuna salat maca salam wungkul maca shalawat wungkul maka eta teh nyulayaan kautamaan itu khilaful aula teh naon nyulayaan kautamaan pakot wungkul jadi khilaful aula wungkul henteu naon henteu makruh itu tah gitu kulantaran kitu kama saraha bihi Ibnu Zawji qala inna jam'a baina sholati wa salami berarti lamun teh mah ayeuna perdebatan antara makruh sareng khilaful aula maka saur Imam Az-Zawji nyaeta lamun teh mah urang ngahijikeun shalawat sareng salam maka eta langkung utama lamun teh mah urang ngaifrodkeun maca shalawat hungkul atawa maca salam hungkul eta khilaful aula walau iktasara ala ahadihima zamin ghairi karahatin. Nah, sore mau jauh mah kenging cenah ngaifrodkeun ketika ayeuna khilaful aula maka tiasa ngaifrodkeun tanpa ayeuna pamakruhan itu kan khilaful aula ngaifrodkeun teh mangga. Nah, itu sakumaha anu parantos ayeuna berjalan maksudna berjalan teh kan tos aya nu ngaifrodkeun atawa nu ngawungkul maca shalawat maca salam atau maca salam ku sakumaha dina golongan-golongan kabungkur teh ulama salaf sareng khalafnya yang tawisna minhum jamaah sah jamaatun min salaf wal khalaf sah Imam Muslim yang tawisna dina awal kitabna Imam Muslim nomor kedua nyaeta Imam Abu Qasim Asy-Syatibi. Nah, gitu. Terus aya teh lapan iklam didinya cari-cari teh. Ya. Berarti dikawitan ku maca shalawat sareng salam teh karena aya landasan dalil khobar Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nu kadua landasan ayeuna digabungkeun antara shalawat sareng salam nyaeta hujjahna sakumaha dawuhan dawuhan Allah. Nu ya ayyuhalladzina amanu eta teh gitu. Aya ilam didinya. Ilam kudu apal anjeun analis sholati sanyana eta tetep pikeun lapan salat. Pikeun lapan salat mana? Soalnya mah teh marbutoh, tak marbutoh. Tamar mutama dibaca teh kumaha teh fil wasli taun wa fil waqfi haun itu kan ya. Nah itu analis sholati sanyana eta tetep nah make anak kudu sing apal maneh teh ya anu kana fattah lisadi masdarin masadah tadi kan
Di antarana cicing dina naon? Cicing dina mahal nasob. Mahal maharopa itu. In anna li sholati sanjana eta tetep tina lapan sholat. Nah, eta tetep jadi khobarna goer mufradnya di antawisna khobar goer mufrad nya eta jar sareng majrur. Ieu jar sareng majrur. Salah satamaanin ari ayat tilu pirang-pirang makna. Al awwalu ari nu kahijina. Al awwalu ari nu kahijina. Ma'anan al awalu ari nu kahijina. Ma'anan eta makna lugawiyun anu bangsa lugawi. Makna lugawi teh makna akar kata. Saur bahasa lakot unggul. Wahwa sareng itu makna lugawi. Doa eta doa mutlakon kalawan mutlak. No alif biliran teka bujeng mah biasa yang penting kami kabujeng kauga itu pikir nya kayak jawas deui da wakila sareng dicarioskeun kil bi khairin eta kasayang. Ayat sholawat sholawat mana sholat mana lapan as-sholat itu ayat tilu mana hiji makna lugawi makna secara non bahasa atau secara akar kata naon makna sholat as-sholat cek ayeuna lugat atau makna lugawi nya eta mutlak doa itu makna teh doa secara mutlak atau mutlakna doa mana yang doa teh suka doa cara doa nya apa tekanana talabul fa'li ma'at tadalluli wal talabul fa'li ma'at tadalluli wal khudu nya nyuprih atau nyuprih pagawean atau nyuprih sarta dibarengan kunaon lain dibarengan kudoa nanti nyuprihna pagawean talabul fa'li ma'adzaluli wal khudu sarta ngarasa dirihina sareng naon DPDP seperti kerobbana atina fid dunya hasanah robbana du pangeran kan tolak itu teh ati mungkin ngadatangkeun anjeun Gustina ka abdi sadayana di dunia hasanah di dunia kasaya we tolakul fa'li nyuping migawe sartana naon sartana di muka ngarasa hina sarta di dina DPDP itu ya dan buah sebatna ketawa lamun tolak bisa naon mana teh atawa tarik teh tolabul fa'li minal adana ilal akal nyupri bigawe kesana pun kasaluhurun itu tak maka bahasana doa mutlak sakur ngadoa eta teh naon sholat namu mutlak itu kaparan mana naon
Mana naon? Mana lugawi wakila bi khairin atawa saur hiji kilma nyaeta kasayang. Itu dong sakur-sakur sakur-sakur aya kasayang eta teh naon? Nah, salat. Atau salat. Wasani sareng aya nu kaduana. Ma'anan syara'iyun eta makna bangsa syara. Pakot unggul. Pakot unggul atau pakot teh maka mung sakitu-kituna tah kitu eta teh nya. Bahwa sareng ari itu mana syar'i aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri muhtatamatun bitaslimi bisyara'iti ito bisyara'iti mahsusatin kalawan pirang-pirang syarat anu khusus tiasa bisa itu tapi dipisahkan bisyaro itu maksud satin mendidikan bisyaro itu maksud satin tah aya makna sholat atau makna sholat lafaz sholat secara syar'i unggul terbicara naon terbicara kelugawina sari unggul pakotnya karena eta anu biasa ku urang katerang geuningannya aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muftatamatun bitaslim eta wasalisu sareng anu nomor katiluna lugawiyun wa syar'iyun eta makna lugawi sareng syar'i apa salat mungguh ayeuna lugawi sareng syar'i wa huwa sareng ari itu lugawi sareng syar'i inda jumhuri dimungguh jumhur ulama binis bati kalawan dinisbatkeun lillahi ka Allah ar-rahmatu eta rahmat lafaz sholat makna sholat saur ayeuna lugawi mah mutlaqul du'a atau kasayang pami mah saur ayeuna syar'i unggul mah nyaeta aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muftatamatun bitaslim bisyara'iti maksud sotin pirang-pirang ucapan pirang-pirang padamelan anu dimimitian kusala dimimitian ku takbir takbiratul ihram ditungtungan kusala muka hiji ditungtungan kusala muka hiji tah pamit mah saur kawal katilu makna lafaz sholat teh aya secara lugawi sareng syar'i nya dicanak lugawi sareng syar'i mana hiji lamun nisbatna ka Allah artina sholat teh rahmat wa binisbati sareng ku nganisbatkeun lil malaikati ka malaikat al istighfaru eta istighfar atawa nyuhunkeun hampura wa binisbati sareng ku nganisbatkeun li ghairihim kasalian ti malaikat walau syajaron sareng sanajan eta katangkal kana tangkal wa hajaron sareng kana batu wa madaron sareng kana naonnya madaron teh naon angin gitu
at-tadarru eta DPDP wa doa sareng ngadoa. Nah, lamun sawur kawan anu katilu mah nyaeta makna lugawi syar'i, lamun nisbatna ka Allah nyaeta naon? Rahmat. Ari nisbat teh hubungan nya, nisbat teh hubungan. Lamun nisbatna ka Allah sesebatna teh rahmat. Seperti kenaon atuh nisbat teh sapertikeun ayeuna salat jeung wajib aya hubungan. Ya, aya hubungan salat naon wajib naon. Aya nisbat wajib jeung salat naon. Jadun ko imun atuh babari lah. Jadun ko imun nisbat ko imun jeung jae naon. Tetepna nangtung kaki tah eta nisbat eta disebutna hubungan bobogohan eta nisbat bahasa anu kaluar tina nisbatna hiji pamegat sareng hiji nah kaluar bahasa naon bobogohan begitu. Wa bi nisbati lil malaikat nomor kedua lamun teh mah salat atawa lafaz as-shalah nisbatna ka malaikat nyaeta makna teh istighfar nyuhunkeun hapunten gitu. Nu mata saur tadi dina hadis man sholla alaihi fi kitabin lam tajal malaikatu tastakbiru sanes ngarohmat ketika ayeuna urang nuliskeun sholawat sareng salam dina kitab maka malaikatna naon menta nyuhunkeun hapunten kangge eta jalmi nuliskeun sholawat dina kitab atawa dina buku da soalna makna sholawat ka malaikat manaon istighfar. Nomor katilu aya makna sholawat ka saliyam di malaikat rek ayeuna nisbatna ka tangkal rek nisbatna kana batu naon atuh eta tadarru nyaeta DPDP atawa doa nisbat ka urang nya nisbat ka urang naon eta teh baca salat teh doa ya benten berarti nya benten tah terus sholawat sareng salam ala rasulillahi eta moga tetep kasaha Kanjeng Rasul. Ngali halaman 8 aya wa amma salamu aya qaulu wa amma salamu aya kan kieu tadi teh wa sholatu sareng ari rahmat wa salamu sareng kasalamutan ala rasulillahi eta moga tetep ka Kanjeng Nabi. Kumaha makna ya kasalamutan eta moga tetep ka Kanjeng Nabi seolah-olah Kanjeng Nabi teh mikabutuh kasalamutan. Nah itu seolah-olah padahal Kanjeng Nabi atau Nabi teh geus pasti naon Rasul sareng Nabi teh tos pasti naon dimaksum kan ketika aya tos pasti dimaksum pasti naon salametan nah hakeuningna aya maksud keneh wassalatu wassalamu kieu pamanahu maka ari manana itu assalam al amanu eta keamanan atawa kasalamat mata kalau kate wassalamu sareng kasalamat tanda soal mana salam teh assalamu teh eta kasalamatan wal murad sareng ari anu dimaksud ku wa amma salamu atawa wassalamu ala rasulillah
ta'minuhu eta nyalametkeunana Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam mimma tina perkara yuhoku anu dirempan itu ma ala ummatihi ka umatna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknana mugi maparin rahmat sareng mugi maparin kasalamatan Allah ka Kanjeng Rasul teh sanes ka Kanjeng Rasulna, tapi mugi Allah mugi maparin kasalamatan karena kasieun nu tiba eta kasieun teh ka umatna Kanjeng Nabi sanes ka Kanjeng Nabi da Kanjeng Nabi mah tos tangtos naon gitu ya, paham tuh li'anau karena sanyana Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam maksumun eta nu dimaksum pakai maka eta kumaha hukum ala nafsihi ketika ayeuna dimaksum kumaha ketika ayeuna tos dimaksum maka kumaha lamun teh Kanjeng Nabi ngaraos rasa naon sieun nah jelas, nah gitu maksudnya, gitu. Ya, untuk batak makna teh kasalamatan ka Kanjeng Rasul teh nyaeta maksudna kasalamatan ka umatna Kanjeng Nabi anu ngaraosieun tina naon? Tina naon? Ngaraosieun tina siksaan Allah. Nah, itu jadi ada kesan ke Kanjeng Nabi nisbatna tapi kasaha ka umatna Kanjeng Nabi. Ngantos cukup ayeuna amma sholatu wassalamu sareng mugi maparing kasalamatan Allah ala Rasulillah ka Kanjeng Nabi. Saya teh tos cukup ngawakilan kitu paham teu. Jadi makna teh nyaeta ta'minuhu ala ta'minuhu sallallahu alaihi wasallam mimma yaqufu ala ummatihi nyaeta nyalamatkeunana Kanjeng Rasul tina perkara anu dipikasieun usaha umatna Kanjeng Nabi itu. Cekap itu. Baca beres ya, awas solar, logatna, awas. Qauluhu ala Rasulillahi wallahu a'lam bishawab.